warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Judul waktu hormatin simpuri, girang pangajen hormatin simpuri, para pamilon miwah sadaya sadaya terus kami sambiligi anu dihormat simpuri. Puji kali syukur urang sanggakeun ka Gusti Maha Suci, Pangeran Murbeng alam, nu nyiptakeun langit, bumi, katut gesina. Sholawat sareng kasalamatan mugia tetep dilelehkeun ka panutan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina dangan ayeuna urang sadaya tiasa kembang ngariung patepung lawu paanggot jongkok patepang karai dina acara anu manes sataun sakali nyaeta pasang ini diantara tingkat komisariat Widian Simpuri ngiring japung tumalapung diantara ngadugikeun hiji jejer kaendahan objek wisata nu aya di Kabupaten Ciamis. Girang pangajen berbatin simpuri rerencangan sadaya nu dipilih. Saestuna di Kabupaten Ciamis teh seueur pisan anu kedah diantawisna tina budaya, kabahasaan, sareng objek wisata alam anu endah. Dina dangan ayeuna simkuring bade ngabejer beaskeun perkawis objek wisata alam nu aya di Kabupaten Ciamis. Seueur pisan objek wisata anu aya di Kabupaten Ciamis teh diantawisna aya Curug Tujuh, Curug Cibolang, Dharma Caang, Cireong, Pasiraya Tirta, jeung seueur deui anu sanesna. Hadirin sami mulia, urang titenan salah sahijina urang ngabantun objek wisata Cireong. Objek wisata Cireong pernahna di Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Pami bade kadinya ngabantu jalanna di jalan provinsi kapalih Kabupaten Tasikmalaya. Di Cireong seueur pisan kaendahan alam anu mantak jadi resep reueus kana kaagungan Gusti Nu Maha Sagala. Di antawisna urang sadaya tiasa ningali kaendahan alam anu sabeureun Cireong aya tatangkalan hejo ngemplong nu masih keneh asli jeung asli. Aya wanungan anu sakitu ageuna nu masih keneh aya watu tinggal mul. Cai anu genyes heran anu aman kanggo kekecepetan atanapi ngojaya. Hadirin sami mulia, salian ti kaendahan alam di Cireong ge aya sabangsani katuangan tradisional anu mentak nikmat saupami diteda saapes ulin dina cai walungan Cireong. Katuangan ieu mangrupi khas katuangan urang Sunda nyaeta sanggeuliwat kumplit anu dibarengan ku beureuh lauk, goreng asin, tahu katu tempe gorengan. Pangaosna teh kahontal pisan, wirehna mirah kacida. Pokona mah sedap. Tapi aya kukuluban sareng gorengan khas katuangan urang Sunda. Hadirin sami mulia, salian ti kaendahan alam di Cireong ge tiasa janten tempat pakemahan
sareng outbound barudak sekolah. Tetapi nu ngadeung ngahada hoyong camping sareng outbound kadinya. Tempatna teh masih aman kanggo ngamangsungkeun hal kegiatan eta. Tempat ieu tiasa janten hiji rekomendasi kanggo para kaum nanoman nu resep sabareng. Saestuna tempat Cireung oge tiasa janten aset kanggo Kabupaten Ciamis. Salah sahijina kanggo ngaranjakeun kasejahteraan masyarakat Ciamis. Contona Palawadi anu sabudeureuh Cireung tiasa nambahan hasil sadibinten atanapi muka usaha kuliner anu aya kaitanna sareng objek wisata Cireung. Lebet ka Cireung teh mirangka cida, tapi urang sadaya tiasa ngaroskeun kanikmatan anu luar biasa. Hadirin nu sami mulia, hayu urang mamule budaya nu aya di Kabupaten Ciamis, di antalisna dina objek wisata alamna. Pamit teu urang salaku masyarakat Ciamis bade usaha deui. Hal ieu sangkan ngabantos kamekaran pambangunan anu aya di Kabupaten Ciamis anu beunghar ku budaya, bahasa, sareng objek wisata alam anu endah. Hadirin nu sami mulia, sakitu nu tiasa didugikeun tutus laku kepang halang bobok sapangancaran sapakan bilih aya kecap anu temenan kana mana teu larap kana kalimah basa nu urang entep seureukna hendak agung lumur dedak jembar pamamura hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.